Ai manehna rokok ge penting meh gawe semangat. Urang kajian teh dahar daripada teu udud mah. Kang, mi HP-nya, abi erek ke warung heula, mi HP si Otong bisi balik sekolahnya. Eta geus ka warung deui bulak-balik kos istri ka anti isu. Paingan duit resiko teh treh beak. Hayu we ka warung. Resiko terebeak bolak-balik ke warung ya heueuh atuh mun teu ka warung mah erek dahar naon, kapan erek balanja. Jang masak atuh. Heuh atuh Jung, mi HP rokok we nya sabungkus. Geus mi HP rokok deui, duitna oge pas-pasan ieu oge jang meuli sayur ieu teh. Ai manehna rokok ge penting meh gawe semangat. Urang kajian teh dahar daripada teu udud mah. Kudu nurut ka salaki teh. Pancik Pak Ustad ge nu loba ka neraka teh. Awewe sabab teu nurut ka salaki kitu. Ah jenengan apal. Heulakeun heula kepentingan salaki. Tak pamajikan mah lamun geus salaki geus seubeuh kakara pamajikan meh jadi ahli surga. Siap lah, ayeuna mah nu dipentingkeun teh kahayang salakinya mese rokoknya. Ayeuna abi inditnya. Mere resiko sakitu ni heulakeun hayangna udud we ieu teh. Kumaha erek mester sayuran. Semali ududna. Aya, tenang. Mala. Iya, aya naon? Pangawadahankeun sangu, lapar. Bawa we ka dieu lah, daharna di dieu we. Kagok ka sasapu ye. Hayang dahar. Heug atuh. Ieu Kang ya. Geura di daharnya. Tah disimpen di dieu. KHD we bisi aya ucingnya. Aduh, euy, dahar heula ieu mah. Lapar, aduh. Rasakeun tah. Aduh, capek. Ieu teh hoream sasapu teh ngan heueuh da jadi pajabat RT urang teh. Kudu mere contoh ka masyarakat jadi heueuh. Pencitraan lah sasapu saeutik mah. Dahar heula ah. Hah? Nah, ada sangu na mana? Malah? Cenah akang teh tadi teh nyarios teh kajen teu dahar daripada teu udud mah. Jadi ku abi teh bener teh di pasien udud hungkul. Aduh. Tah, jadi ayeuna mah geus ulah loba ngomong, pamajikan teh geus nurutkeun geus dahar